Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Ibu orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, baru dah sadaya orang ayeuna pendak deui kana penjelasan materi. Nah, orang ayeuna bade nincak penjelasan materi dina bab kedua. Bab kedua dina modul itu ngabahas ngeunaan kaulinan barudak. Ya. Mangga bari ditinggali modulna, bari ditinggali oge videona supaya langkung paham. Naon ari kaulinan barudak teh? Gampang lah, karena sadayana pasti tos pernah ngalakukeun ieu. Jadi kaulinan barudak teh kaulinan anu sok dialinkeun ku barudak anu sifatna tradisional. Tadi sifatna tradisional. Jadi sanes kaulinan modern game segala macam. Tapi ieu mah permainan anu sifatna tradisional. Disebutna kaulinan barudak. Pasti pernah ngalaman samunian, terus kucing sumput, nondi main gatrik, jajangkungan, bebentengan, eta contoh-contoh kaulinan barudak. Sadayana pasti pernah ngalakukeun, makana materina ieu gampang. Nah, Bapak bade ngajelaskeun wanda, wanda teh jenis-jenis kaulinan barudak. Nah, berdasarkan materi itu kaulinan barudak dibagi jadi 4 jenis. Ya, dibagi jadi 4 jenis. Kahiji kaulinan itu ditingali tina lobana anu mulingkeunana. Jadi ditingali tina lobana barudak anu mulingkeunana, dibagi jadi 2. Kahiji kaulinan anu sifatna individu. Individu teh berarti bisa sifatna diulingkeun ku perorangan. Jadi kaulinan eta terkadang ngandamel tim kanggo mulingkeunana. Contohna sasamunian kan eta nyamunna sorangan-sorangan teu ngadamel tim. Terus naon deui? Main pinci, kaleci, eta sifatna individu, sorangan-sorangan kan. Eta individu namina. Jadi kaulinan sifatna individu mah mulingkeunna sistemna individu perorangan sorangan-sorangan. Anu kadua anu sifatna kelompok. Kelompok teh berarti tim. Berarti kaulinan eta mah lamun hayang diulingkeun kudu ngadamel tim. Contohna naon? Contohna bebentengan paling gampang. Apa bebentengan? Ya, pasti pernah lah, bebentengan itu kan kudu aya 2 tim. Aya tim anu ngajaga jeung aya tim anu kudu ngalewat garis anu dijaga. Terus nanti kaulinan anu sifatna tim atau kelompok. Pami pamegeun aya main bola. Nah, main bola kan sifatna kelompok, kudu tim, teu bisa sorangan-sorangan. Tah eta kaulinan berdasarkeun lobana anu mulingkeunana, aya nu sifatna individu, aya nu sifatna kelompok. Kadua ditingali tina wanda baga. Ai wanda baga teh naon? Wanda baga teh jenis kelamin, dibagi jadi 3 kaulinanna teh. Kahiji kaulinan anu diulingkeun ku barudak lalaki, yang berarti umumna nu mulingkeunna budak lalaki. Main pinci, kaleci budak lalaki, main bola budak lalaki, langlayangan budak lalaki. Eta contoh kaulinan anu umumna diulingkeun ku barudak lalaki. Terus nu kadua naon? Kaulinan nu ku barudak istri, barudak awewe. Contohna naon? Contohna bekelan, budak awewe da aya lalaki bekelan mah. Congklakan, umumna ku barudak istri. Tara aya lalaki nu main congklakan kan, eta kaulinan nu ku barudak istri. Nu katilu, nah ieu mah nu katilu mah bisa ku duanana. Lalaki teu masalah, istri ge teu masalah. Contohna naon? Tadi diulangi bae nu tadi nu gampang, samunian eta mah umum kan. Pamageun istri naon deui oray-orayan. Oray-orayan ge kan
eta mah istri pamungket sahabat bisa ngalakukeunna. Eta kaulinan berdasarkan wanda baga atau jenis kelamin. Aya 3. Terus nu berikutna berdasarkan aya hanteuna kakawihan di jerona dibagi jadi 2. Kahiji kaulinan anu aya kakawihan, kadua nu teu aya kakawihan. Kakawihan teh naon? Kakawihan teh lagu anu sok dinyanyikeun ku barudak sawaktu mulinkeun kaulinan barudak. Jadi kan barudak kadang sok aya laguna. Contohna pami bade nangtukeun nu eleng kan sok hombim baheula. Kan sok bari nyanyi. Eta teh kakawihan nyanyina namina. Hombim pa alaikum gamreng. Eta disebut kakawihan. Terus nanti kakawihan lamun oray-orayan kan sok bari kakawihan. Oray-orayan luar leon mapai sawah jeung saterusna. Eta kakawihan namina nu kitu teh. Tah kahiji kaulinan anu make kakawihan contohna naon? Tadi oray-orayan. Eta make kakawihan jeung sajabana mangga ditingali dina mundur seueur. Kadua anu teu make kakawihan. Jadi kaulinan ieu mah teu aya laguna teu make kakawihan. Contohna naon? Tadi sasamunian, jajangkungan, bebentengan, eta mah teu aya kakawihan kan. Contoh nu lainna mangga tingali dina mundur oge seueur. Terakhir itu jenis kaulinan berdasarkan make atawa henteuna alat. Jadi kumaha maksudna? Jadi aya kaulinan anu kudu make alat, artina teh kaulinan eta lamun teu make alat moal bisa diulingkeun, moal bisa dipraktekkeun. Eta kudu make alat. Contohna naon? Istri complakan kan aya alatna, aya complatna, aya keranna, kan eta alatna. Lamun teu aya alatna moal bisa main complakan. Terus pamengget aya main pinci, main kaleksi kan aya pincina, teu aya pincina nya moal bisa. Tah eta berarti butuh alat, asupna kana kaulinan nu make alat. Nu kadua kaulinan nu teu ngabutuhkeun alat. Jadi teu make alatna naon bisa diulingkeun kaulinan eta mah. Contohna da samunian eta mah teu make alat kan. Teu make alatna naon langsung bae prong praktek. Tah eta nu kaopat berdasarkeun alat. Jadi jenis kaulinan teh dibagi jadi 4. Kahiji urang simpulkeun kahiji ditingali tina lobana anu mulingkeunana dibagi jadi 2, individu sareng kelompok. Kadua ditingali tina wanda baga jenis kelamin dibagi jadi 3, kaulinan lalaki, kaulinan istri, jeung kaulinan lalaki jeung istri. Katilu dumasar aya henteuna kakawihan, aya kaulinan nu make kakawihan, aya nu teu make kakawihan. Anu terakhir kaopat dumasar alat, aya nu kudu make alat, aya oge nu henteu make alat. Tah eta materi ngeunaan kaulinan barudak. Paham ya?